Kemana, Cek? Ayo kita masuk ke santri. Napak kilas. Kilas. Su Sridan lastri napak tilas. Suada hari di kebun karat pakadulangar. Ayo tonton videonya sampai selesai. Oh, itu kebun karet, Cek. Kebun karet, tinggali kebun karet. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Oh. Yay. Mana? Oh, Iya teh getahna di tanean, Cek. Di tanean getahna teh nepi kumaha? tanean kan disadap namanya teh, itu disadap tuh di tanean. Mana teh? Tuh tinggal iya, Tri. Tuh, tinggal karet atas pinuh. Oh, iya teh kebun karetnya. Kangonan kana teh ieu teh getahna teh, Cek. Karena teh atuh kanggo segala rupi, kanggo ban motor, ban mobil. Dan lain Gitu. sebagainya. Alah, Ya, itu pas biasa disadap dengan ya. Astri ieu mah berjalan-jalan kebun tang karet. Seueurnya. Kadituna ka kadituna berarti Seueur kebun karet. pangkungnya, Cek. Regang. Regang, Ieu teh namina teh regang. Regang Ranting. kai. Ranting. ranting. Regang kai. Regang kai. Ranting pohon, rantingnya. Regangna. Aya bedog, Cek, ieu. Berarti aya jaminya. Aya jigana mah. Cek, ke mana? Di paur geningan menijung kerang gitu. Lah paur, Cek. Lega kieu nya ieu nya kebon karetnya. Berarti aya dicanakanana kumaha ieu tah ieu teh kebon karet kieu teh. Jadi getahna teh eta teh ngocor ku nyalira. Su Sridan lastri nuang ruyak. Inayak, Lado, Mantap. Nah, dina abi kudu teh Jasri.
Ya kira, cenah kala. Gitu kan. Oh, misalnya Kan, Mas Dir aja Mas Ubu yang serikan. Sopo iku sing gendeng maem rujak nang alas. nang alas pentas. Nang alas berobat. Iki jenenge kebun. Kebun iki Kebun karet. wit karet iki. Ono getahe. Ono getahe. Hmm. Iki sing punya wong. Dene wong. bukan duene Bisri karo Bilastri. Sing penting seneng ngono. Sing penting seneng. Kan orang nyolong getah kan apa sih? Orang nyolong anu jagongan wae. Jagongan wae itu Opo? yang di Yang di opo? yang di ini kerupuk. Iki mangan iki. Mangan itu Mangan lutis. kan lutis ini. Lutis gendeng. Sing mangan sing gendeng kuwi. Iki kan lutis gendeng. Lutis gendeng sing mangan. Lagi sing mangan luwih gendeng. Sing mangan luwih gendeng. lebih gendeng. Sing penting Sing nonton gendeng ora? yo ora. Ora waras berarti. Do waras. Sing nonton waras. Sing mangan lutis gendeng. Sing nyabkrab, sing ngasih subscribe gendeng ora? Ora. Yang gendeng mah, sing gendeng mah yang ora subscribe. sing nonton videonya ora tuntas gendeng. Ngerti ora gendeng kuwi apa artine? Gendeng Gendeng kuwi artine baik hati ngono. oh. Baik hati. Ya wis ben nek obrolanane ora karu-karuan. Yo yo ora nganggo suara ora apa-apa. Sing penting ana gambare to. Lo gambare suarane iki ojo. Iki wae. Ono kan suarane. Bakal ya. Wedi aku nek nang jero alas kuwi aku wedi tenan kok. Wedi ono bagong. Tak kecil kuwi dhewe. Oke, kapakku. Tapak bukan ada pokan mah kita tapak kaki hewan pinuh. Anu basi-basi tempat itu salah bakal. Patani wae. Tidak bisa kok. Aduh terus hewan. Iki sambel lagi. Aduh, wedi. Bari na gawa nianan atuh ngadon cicing di leuweung. Kemana hewan macam ini? Aduh, pemirsa. Maafnya. Jelas teh sareng Cesri sareng Lastri tiba-tiba jadi meringkak bulu punuk. Meringkak bulu punuk ah. Masya Allah. Tadi dia mah mau aja ngecek tengah dekat ke jalan. Aduh. Aduh. Malah teuing. Aduh. Aja mundur. Nya ka tukang. Mending teh itu. Tah, di dia halus. Tuh. Nah, pemandangan lagi. Ini dari sini nanti kita pengundur oke itu ya terbang di bajaan. Jadi itu ya asli sama kakak keburan di bajaan. Atuh anu asieun. Bang itu kangen separep. Dia atuh. Acuh yang hareup ka dia. Acuh yang hareup ka dia. Perasaan dia. Jatuh ah. Nah, itu nu sieun ku urang. Satu udah mundur mah jadi tercalik. Wios. Wios ka dieu. Dieu tah.
Tak naon eta. Bisa nang sorangan. Astagfirullah. Wanianan asup ka leuweung. Ternyata borangan. Ai suganta urang teh. Wanian. Ai suganta cesri jeung Lastri teh borangan. Ya Allah. Lain ternyata cesri jeung Lastri teh borangan. Gitu ya. Jadi dia cenah ke orang di hiji tempat. Orang teh orang di hiji tempatnya. Di hiji tempat orang teh. Terus orang teh merasa nya Ngerasa juga dia yang lompat. Ada ngerasa sesuatu. ngerasa lompat. Sian. Meringkak kitunya bulu punuk teh. Dia bieu. Itu pamirsa. Pamirsa gitu tuh. Itu nyupri. Gitu tuh. Pokoknya dia mah jauh ka itu ka dia. Jadi jauh ka lembur gitu. Jadi lamun aya anu sesuatu anu ngudak teh kan hese lompatna. Ari aya nama kan Rada deket. rada Cek deket paribasana bakal aya nu. nulungan anu mah nganaonan nya naon si anu nulungan emangna Lastri rek nganaonan. Bisa kumaha we. Sarung jeung naon Lastri eta. Atuh. Rujak. Anu Lastri mah loba keneh nya soalna Lastri mah nyenyekelan ieu naon teh kameranya. Lastri kurupukna teh gede keneh sama udah. Kalau tabarokallah. Nahnya ari ieu cicing di leuweung aya nu kokorosakan teh hate gegebegan nya. Ari di kamar lamun anu kokorosakan gegebegan teh. Riri nyegan. Nyegan. Riri nyegan. Nyegan luas. Kumpul gitu. Asa bakal aya naon gitu. Perasaan teh. Cenah jero hatenya sieun kabayangkeun ngadindiwak. Tadi yuk. Itu tadi bahasa tadi orang pas ini sieun kumaha? Sieun we tadi teh sieun bakar mah sieun Lokasieuna nya teu puguhna di pegisana teh. itu sieun mah sieun aya sato galak gitulah atuh. Sieun aya sato galak tiba-tiba ngaliwat gitu terus kan urangna Padahal mah cenah gampir ceu mun urang aya anu satu galak atau naon. doa Doa ieu we. Doa tadi mau ngabis makan. Doa mau makan jadi Allahumma barik lana di marajatana min adabana. Jadi itu teh sieun dimakan ku. gitunya Iya. cek saya eta cek gitu Bener, eta bener oh eta teh. Kejadian kan eta satu teh. ayeuna bismillahirrahmanirrahim. Jadi lalakonna teh pas aya budak leutik hiji tempat. Kan budak mah can apal doa doa. Jadi apalah doa rek makan unggul. Doa rek makan unggul. Pas aya ieu Alhamdulillah, sesuatu masyaallah, pas tabarakallah. maca we ya doa mama makan langsung itu teh lompat. Jadi cenah dimakan. Ternyata itu teh kan apal we hatina doa rek makan teh jadi cenah dimakan. Cenah ieu budak ieu urang rek dimakan komo deui we cenah. Oh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ceu urang tadi di dieu mah Ente rewas kalilana kan pas ningali jurang banget gitu. Muka hanapna. untung kaburu sadarnya. Tapi lamun ke pendaki gunung mah teh babarian. Lainnya untung teu kasarungnya orangnya asup ka leuweung. Nya moal kasarung da jalan apa jalan satapak. Apa jalan satapak moal kasarung. Nah. Tapi kan tiba-tiba orang duduk kan hilap jalan. Alhamdulillah. Kali ya. Besok aya anu kaya dia.
mencoba sesuatu yang belum dilakukan dari kemarin ya. Masuk ke hutan, kasihan ya. Tapi kasihan mimitina. Tapi kan setelah duduk-duduk di hutan jadi sieun. Sabab naon? Aya tapak sato galak gitu kan ketinggalina. Baik itu botol caitri. Suapan terakhir. Bunga loba. Ya, suapan terakhir. Hok. Tuakeun. Iya. Mati surut tri. Tuh. Ini cair gitu. Tadi jadi tiap hari teh orang teh kedah kieu nya refreshing teh nya. Heeh. Sakit tangan. Ya, kawargi sadayana nya. Orang di sadayana. Mungkin bantasanana di Mungkin channel bantasanana. Celasti Official. Kalayan pinuh ku rasa hormat. Mungkin ditonton videona dugi ka CF, dugi ka taman, oke. Mungkin like, komen, share, sareng subscribe. Atur nuhun. Jazakumullahu ahsanal jaza. Mugia wargi sadayana barokah fi umurona. Amin. Ya Allah ya robbal alamin. Aman nyaman tur seueur rezekina kalawan pinuh kabarokah. Amin. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.